tong hilapnya di subscribe, soalnya subscribe gratis. Oh udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi di salah. Abdi puji pangestu di kelas 10 MIPA hiji. Abdi di dieu bade naroskeun ngeunaan antisipasi virus corona. Kahiji urang kudu nyaho naon eta virus corona. Misalnya corona eta nyaeta penyakit anu nyerang pernapasan, saluran pernapasan. Berarti urang kudu nyaho naon cara kumaha carana urang antisipasi virus eta, cara mencegahna. Hiji nyaeta urang kudu menjaga sistem kekebalan tubuh. Dengan cara minum minuman anu ngandung minuman anu aya jahe, terus kunyit, terus rempah-rempah lainnya eta anu bisa jaga kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Anu kaduanya eta jaga kebersihan lingkungan jeung diri. Jadi misalnya urang mandi pakai sabun, ulah mandi pakai cai doang. Terus urang oge kudu jaga lingkungan sekitar ame bersih terus. Namun aya sampah nya dibersihan, ulah dicicipkeun wae. Soalnya eta bisa jadi non penyebab tersebarna virus gitu. Terus orang oge kudu pakai masker. Misalnya bade kemana-mana gitu, bade keluar. Tapi ayeuna kan lockdown, jadi di imah we cicing we, ulah kemana-mana. Tapi lamun kabesak atau kumaha-maha, ya orang kudu pakai masker. Pas dia ya masker. Maskernya masker non wae tapi anu halus, masker bedah atau masker N95 ya. Masker N95 ya. Terus oke urang kudu ngajaga kontak fisik, kontak tubuh. Jadi lamun jeung babaturan atau naon-naon anu biasana salaman gitu. Jadi ya tos kieu tah gitu, lamun teu tos kieu tah gitu. Terus lagi orang kudu cuci tangan dengan benar. Jadi ulah asal-asalan cuci tangan deh. Lamun bisa orang pakai langsung cuci tangan teh orang pakai hand sanitizer. Nah, terus kita misalnya ya ieu merekna ulah dietakeun hand sanitizer. Iya, ame orang tangannya tetap bersih. Jadi lamun ka mana-mana eta virus moal nempel. Pasti orang bersihwan nya. Terus lagi orang karena mangkat kemana-mana ke negara anu berjangkit, orang yang jalan-jalan tahan we heula mungkin nungguan virus ieu kan karena virus ieu pulih terus ya pokoknya pas aya deui virus corona urang arek jalan-jalan tabung heula we duitna anu urang jajan gampang. Ya mungkin sakitu wae nya tips antisipasi corona ti abdi. Satacana urang kapura urang pakai masker di dia soalnya di dia tips aya pakai masker, makanya orang pakai masker. Oke? Jadi ame sehat, ame kuat, ame teu kena virus corona. Urang kudu ngajaga kesehatan tubuh intina kitu. Ulah ka mana-mana soalnya da di tahap lockdown libur tapi tugas numpuknya gitu. Mungkin segitu wae di abdi puji pangestu. Sekurang-kurangna hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.